Assalamualaikum. Tong hilapnya wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel dongeng Sunda 24. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios siluman monyet. Sok ah. Teka rasa harita teh wanci geus pukul 12 peuting. Sora satu letik geus teu kadenge di sarada. Langit poek, bulan sapasi katenyo ngagantung sepak di tengah awang-awang. Angin peuting ngagelebug ti sisi kebon awi, nebak dangdaunan anu ngarungkun, ngajadikeun suasana tambah sepi. Warga kampung Cineger keur ngumpul di buruan imah Mang RT. Harita katenyo aya nu ngamekeun sarung, nyaeta Mang Mukri. Sawareh deui katingali aya nu waspada, nyaeta Mang Umir jeung Mang Kudil. Nulian sarua, harita teh bari ngaregepkeun ucapana Ustad Muhyiddin ngeunaan siluman Rangga Girang nu geus mimiti marakayangan di lemur Cineger. Ustad Muhyiddin katenyo nyela obrolana. Tuluy dilajeng deui. Wargi-wargi, geus peuting geuning teu karaosnya. Sanggeus musibah nu tumiba tadi ka urang sadaya. Ayeuna mending urang balik heula ka imah masing-masing, pikeun reureuh. Isukeun insyaallah urang bakal ngajugjug guha cadas Cisokan. Kudu ngumpulkeun heula tanaga, boh lahir boh batin, supaya siap nyang hareupan naon wae anu nungguan di eta tempat. Ceuk Ustad Muhyiddin. Atuh warga lemur nu tadi sibuk mikiran kajadian posrona nu kaduruk, harita teh masih marencrong ka Ustad Muhyiddin. Pamikiran jeung rasa sieun masih katingali dina beungeut maranehna, tapi sora Ustad Muhyiddin siga merek katenangan sanajan ngan saeutik. Leres saur kangmu, mangga ayeuna mah urang baralik heula we. Tapi tong poho warga kudu tetep waspada peuting ieu. Lamun aya nu ngadenge sora aneh atawa ningali naon wae nu matak curiga, langsung bejaan kenulian. Ceuk Mang Bisri, kituna teh bari nalikeun sarung kana cangkengna. Siap Kang. Siap Mang. Siap Sri. Reang saur manuk. Harita naremalan bari arungeuk. Suasana peuting anu jempling tambah ngadukung rasa waspada anu keur mekar di hate unggal jalma. Ulah poho dikir jeung ngadoa samemeh sare dulur-dulur. Siluman Rangga Girang mah teu bisa dilawan ku otot wungkul, kudu ku iman anu kuat. Ceuk Aki Oib ngawawadianan. Atuh pikeun warga harita kekecapan Aki Oib beuki nambahan nuansa leuweung we dina hatena. Sanggeus Ustad Muhyiddin, Mang Bisri, Aki Oib jeung warga sejena baralik ti buruan imah Mang RT, unggal jalma ngala jalan masing-masing muru ka imahna. Malam harita jadi beuki jempling ngan sora angin we nu ngagelebug laun ti kebon awi anu masih kadenge. Warga baralik kalayan ati-ati bari ngucap istighfar jeung zikir dina hate. Sabot geus narepi, hiji-hiji lampu damar jeung oncor di imah maranehna mimiti parareum. Tandana yen warga geus mimiti rareureuh. Sanggeus peuting anu pinuh kategangan. Di sebagian imah
pamajikanana nu tadina sarare katenyo aya nu harudang. Milu nalek kasalakina ngeunaan naon anu kajadian. Tapi aya oge anu masih keneh sare tibra. Matak dipikaresep ku budak leutikna anu keur ngarangkul dina pangkonan. Kocapkeun harita teh di imah Ustad Muhyiddin. Lampu damar di jero imah masih katingali hurung. Kitu deui di jero imah sarua masih hurung. Sanggeus muka panto kalayan laun, Ustad Muhyiddin tuluy katenyo asup ka jero imah. Tuluy gek diuk kana samak nu ngampar dina palupuh bari nyarande kana bilik. Tapi kekarage anjeunna reureuh pamajikana nyaeta Ceu Iroh anu keur sare di jero kamar katenyo hudang. Tuluy kaluar, tuluy tumanya. Akang tos uih. Naon anu kajantenan tadi, Kang? Ceuk Ceu Iroh, tumanya bari gek diuk gigireun. Ustad Muhyiddin katenyo nyarande bari ngahuleng heula sakedapan. Tuluy narik napas panjang samemeh ngawalon. Posrona tadi kaduruk, Bu. Innalillahi, teras kumaha, Kang? Nya kaduruk ancur lebur, Bu. Nah tiasa kadulu kitu Akang, tengah ratos daibung. Gara-gara nama ulah ririwa cenah saur warga nu ninggal mah. Riwa nu ku akang dibahas tadi wengi sareng Kiwaib gatut Kang Bisri. Siluman raga girang geuning, Bu. Warga nuju ngarona di pos jol aya seunu nyamber kana suhunan pos. Teu benten siga desa mergelap cenah. Kitu tah, Bu, nu kaudinganna teh. Ceu Iroh ngadangu kalawan raut rai kaget. Manehna ngan ungut-ungutan bari ngaregepkeun. Warga oge tadi ngariung pikeun mutuskeun kumaha maksa denjing. Sabab perkawis hal ieu teu tiasa teras dilalaworakeun. Na'udzubillahi min dalik. Mugi ya Gusti Allah ngajagi orang sadayana, Kang. Ayeuna mah mending geura leweson heula we, Kang, supados tiasa kuat enjing. Ustad Muhyiddin ngan ungeuk bari ngedengkeun awakna kana samak. Dipangkeng atuh, Kang, lewesonna. Ah, wios ibuna. Akang mah bade tengah bumi, pameng. Da moal kulem. Koh moto saya kajantanan sapertos tadi mah. Si geulis kumaha tos tibra, Bu? Atos, kan? Nya syukur atuh tibra mah. Ya tuh, Kang, mangga. Pami bade leweson di tengah bumi mah. Ceu Iroh tuluy cengkat muru deui ka pangkengna. Dituturkeun ku teutepan Ustad Muhyiddin bari ngagoler. Ayeuna kocapkeun dinu sejen. Harita teh nalika peuting beuki maju jeung wanci geus nuduhkeun leuwih ti jam 12 peuting. Suasana di hiji imah gede di sisi lemur Cineger masih katingali caang ku lampu damar anu hurung di tengah rohangan. Imah eta kagungan Abah Darba, bapana si Sarjun. Nya eta hiji jalma rada beunghar anu disegani ku sabab hartana. Tapi dipikangewa oge ku sababaraha warga lantaran sifat sombongna jeung kagorenganana. Di rohangan tengah anu lega, Bah Darba diuk dina kursi kai gede anu diukir. Awakna ketenyo nyarande bari nyekel cangkir kopi hideung anu geus ampir tiis. Di gigireuna ketenyo pamajikanna nyaeta bujar mah diuk bari jempe teu loba nyarita. Ningalikeun ka salakina anu ti tadi teu nemongkeun rasa hariwang ku kaayaan lemur. Si Sarjun anakna anu katelah sok nyieun masalah diuk teu jauh ti bapana
bari ngusap bukna anu gondrong. Sababaraha anak buahna aya kana tiluan mah anu sok ngalakukeun pagawean kotor keur kulawarga eta. Katenyo dariuk dina palupuh papan siga nu nungguan parentah. Si Sarjun anu katenyona siga nu teu tenang akhirna muka obrolan. Bah, tadi aya beja posrona di tengah lemur kaduruk cenah. Kadurukna teu jelas sababna. Cek warga saware aya nu nyaritakeun ku gara-gara ngadurukan bari belum sampe. Aya oge nu nyaritakeun ku siluman monyet anu nyieun ulahna. Dina kajadian eta bah, ayeuna mah warga bakal beuki hati-hati cenah. Bakal ngarona unggal peuting. Cek si Sarjun bari cekes nyeunut uludna. Bah Darba ngan ukur ngarenghap bari nginum deui kopi tiisna kalayan teu katenyo reuwas. Ken wae Muhammad tak ngaganggu ka urang. Rek aya siluman atawa eueuh siluman ge lain urusan urang. Temal Bah Darba tiis. Sarjun ungek leutik tapi katingali masih ngarasa bingung. Tapi bah lamun warga mimiti rona nah maranehna moal curiga ka urang. Barana pasti apal urang mah teu kungsi milu rona. Bisa-bisa warga nyangka yen urang teu boga rasa peduli ngeunaan keamanan lemur. Bah Darba katenyo nuna cangkir kopina kana meja nepi ka sorana kadenge rada tarik nepi ka bujar mah ngejat reuwas. Dengekon Sarjun, Cek Bah Darba bari nyentak. warga lemur teh hirupna oge ku sabab urang. Sawah urang lega, kebon urang loba, maranehna moal wani ngalawan. Ulah dipikiran maranehna henteu boga nyali. Urang kudu tetep jadi pangawasa di dieu. Teu kudu peurih kana urusan remeh. Sarjun ungek laun bari narik napas panjang. Tapi bah lamun nya eta siluman bener-bener aya, nah teu matak pikahariwangeun ke lemur ieu. Cek si Sarjun anu masih keneh bingung. Padarba katenyo seri leutik. Hahaha. Siluman monyet. Oh, eta mah ngan carita keur nyengseunan budak leutik. Teu aya nu kudu dipikasieun. Anu bahaya teh lain siluman, tapi manusia. Salila urang boga duit jeung pangaruh, teu aya nu bisa ngahontal urang. Cek Bah Darba pinuh ku kapercayaan diri. Bujar mah katenyo jempling teu loba ngucap. Beungeutna katenyo tegang ngadenge kecap ti salakina. Manehna sadar leuwih hade teu milu nemrong. Ti luar imah angin peuting ngagelebug mawa sora risi. Di jero kebon awi di tukangeun imahna sora jangkrik kadenge samar ti kaanggangan ngajadikeun suasana rada geueuman. Tapi di jero imah eta Bah Darba teu nemongkeun rasa sieun saeutik oge. Pikeun manehna mah ancaman siluman teh kur dongeng jijieunan atawa caritaan warga pikeun nyingsieunan dirina. Si Sarjun katenyo narik napas panjang teu nyarita deui. Manehna nyaho yen bapana lain tipe jalma nu sok ngadengekeun kamelang jalma sejen. Tapi di jero hatena mah tetep ngarasa ganyil. Sanggeus ngeunaan posrona nu kaduruk jeung beja ngeunaan siluman monyet nu marakayangan, si Sarjun ngarasa aya nu teu beres di kampung Cineger. Namun peuting eta manehna teu wani nyarita leuwih loba. Sajongjongan mah jarempe. Sanggeus obrolan eureun Bah Darba nangtung
bari mere isyarah ka anak buahna. Geus penting isukan kudu ka sawah digarawe. Garares jeung reureuh. Ulah loba mikiran hal nu teu perlu lah. Ceuk Bah Darba bari lempang ka kamarna. Bujar mah kerung bari narik napas leutik, tuluy cengkat nuturkeun salakina ka kamar. Sedangkeun Sarjun masih keneh diuk di tengah rohangan bari neuteub kana panto anu melenge. Angin peuting nyulusup ka jero ngajadikeun hawa tiis nyiwit kana kulit. Kitu deui bulu punukna rada muriding, tapi manehna teu nyaho naha muriding teh kusabab hawa tiis atawa gara-gara parasaan manehna nu kaganggu dina peuting eta. Nepi ka teu nyaman. Harita teh diukna dibaturan ku pagawe bapakna tiluan bari ngaharuleng. Kocapkeun di tempat anu jauh ti imah Bah Darba. Sora manuk jurig kadenge sakali-kali, tuluy jempe, tuluy kadenge deui matak pikasieun. Di guha cadas cisokan anu poek jeung geuman, liangna katutup kurungkun areuy jeung dangdaunan tatangkalan sejen. Katenyo di luar mah siga guha biasa, tapi di jerona mah teu beda ti istana karajaan eta guha teh. Sora cai ngalir laun, tapi sora satu peuting kadenge reang. Ngaran-ngaran di walungan atuh, tempatna meureun. Kitu kaayaan peuting harita. Di jero guha cadas cisokan, suasana beda pisan jeung di luar. Di luar mah katenyona guha teh saukur liang batu leutik nu ditutupan ku akar areuy jeung dangdaunan nu kanel. Tapi saha nu nyangka yen di jerona katenyo rohangan lega kawas karaton zaman baheula. Tihang-tihang batu alami ge jarangkung nepi ka hateup guha. Cahaya beureum samar nyorot dina kristal nu dina tembok, jeung sora cai kadenge ngalir ti hulu cai di sisi wetan guha. Kocapkeun di luhur batu gede anu rata kawas kursi raja. Katenyo aya nu nyarande teu daya nyata nu taya lian nyata Rangga Girang nu harita kabur sanggeus yeun kaonaran di pilemburan nu antukna nepi ka diboro warga. Manehna salamet nepi ka balik deui ka guha. Rangga Girang teh nu boga eta guha sakaligus nu narima turunan kekuatan kuno ti leluhurna. Rangga Girang kacida awakna katenyo leuleus, kitu deui amakana katenyo berat. Manehna geus ngagunakeun jeung ngaleupaskeun kekuatan pamungkas nyaeta ilmu lintar kahuripan. Hiji energi langka nu nyatu jeung alam, nungan bisa dikeluarkeun ku makhluk nu boga jiwa kolot kawas manehna. Padahal harita teh lain keur tarung, manehna ngaluarkeun eta ilmu, tapi keur ngusik warga lemur sangkan kaaya lemur jadi kacau. Eta ge sanggeus manehna ngaluarkeun eta ilmu, aya hanjelu oge pikeun dirina. Nu antukna awakna jadi laleuleus lir kapuk ka ibunan. Nu matak harita ge sanggeus jirimna katenyo ku warga, manehna geuwat kabur. Lain dumeh sieun, tapi manehna sadar ngeunaan kaayaan dirina nu geus beak kekuatanna. Komo deui manehna apal mun nyampe keburu datang nu kasebut kokojo lemur, mana teuing manehna bisa katewak hirup-hirup. Saeutik-eutik ge manehna apal ngeunaan Ustad Muhyiddin, pangabisana eta ge dibejaan ku leluhurna baheula. Sedengkeun budak-budak Rangga Girang makhluk leutik nu satengah sato jeung satengah bayangan, katenyo ngurilingan manehna aya kana puluhna. Tekung silila kadenge di salah sahijina cumarita, nyata siluman leutik ngaranna Akar Banyu.
Gusti, tenaga anjeun geus surut. Gusti kedah reuruh. Wah, lain waktu aing katembung lulus kieu. Lamun maranehna nyanak sueun nya aing teu daya kieu. Pasti bakal datang ka dieu ngagempur harita keneh. Ceuk Rangga Girang. Budak-budakna sing arolohok teu ngarti kana kekecapanna Rangga Girang. Nah, saha nu dimaksud ku Rangga Girang teh? Sabot keur arolohok kitu, Rangga Girang kadenge cumarita deui. Gandrakra, langit biru ni ombak, kadaryo ilahi. Ceuk Rangga Girang nyalukan budak-budakna nu kawilang di pianel. Syuk, tekung silila muncul tilu makhluk bayangan mangrupa aneh di alam sejen. Jelegedeg pangawakana jangkung badag mangrupa siga beruang tapi aya sisitan, nyaeta Gandakra. Jelegedeg deui gigireuna pangawakana ipis sorot matana caang lir cahaya jeung bisa loncat jauh siga kijang, nyaeta nu teu aya lian langit biru. Tekung silila jelegedeg deui gigireuna hiji jirim awewe siga manusia ang rupana lir kalangkang mangrupa halimun. Ayeuna Gusti nyalukan kami. Ceuk Gandakra. Mohon Gusti, aya naon ieu teh? Ceuk langit biru. Hehehe. Nya aya naon ieu teh Gusti, jalukan kami. Ceuk nila ombak. Syukur si lain tiluan masih surut kana panggerong aing. Iyo ya teh ngaing keur apes. Lumatak ngaing nyalukan ilaing tiluan. Ngaing butuh tanaga ilaing keur ngajaga ieu karaton ngaing dina ancaman manusia. Nutuing ira hadarek datang ka dieu nyorag ieu tempat. Nu mata wayahna ilaing tiluan kudu siap ngamankeun ieu tempat. Kumaha ilaing tiluan sanggup? Oh, kitu dah Gusti. Abdi mah sanggup bogoh Gusti, pirang ngajaga ieu tempat. Anu cetek eta mah pikeun kami tiluan mah. Temal Gandakra. Kumaha ilaing langit biru nila ombak sanggup? Abdi mah ringan bae Gusti, kumaha saur Gandakra. Mohon Gusti, abdi ge sami. Kitu temalna eta makhluk nu tilu. Atuh sanggeus ngadenge jawaban kitu, Rangga Girang bungah. Halus ilaing tiluan. Sok rapi gawe. Sumuhun Gusti, mangga atuh pamit. Blesat, harita jirim Gandakra ngablesat kaluhur nembuskan hateup guha. Muru kaluhur kana mega hideung, dituturkeun ku langit biru jeung nila ombak. Peuting terus maju, teu karasa ngagayuh ka wanci subuh. Di pilemuran hawar-hawar kadenge sora hayam kongkorongok. Kitu deui kadenge sora bedug nandakeun wanci geus subuh. Gancangna carita kocapkeun isukna. Lemur Cineger karasa beda. Teu aya nu init ka sawah, teu aya nu angkat ka kebon. Kabeh ngumpul di hiji tempat, nyaeta di imah Mang Bisri. Beungeut-beungeut tegang jeung amarah nyampur dina sakumpulan jalma.
Aya nu mau bedog, aya nu mau tumbak, jeung pakarang sejena maranehna geus sariap. Mang Bisri katenyo ngadeg di hareupeun warga. Urang geus lila teuy ngantepkeun eta makhluk marakayangan di ieu lemur. Puting tadi pos kaduruk. Nepi ka tukang-tukang mah ingon-ingon warga loba nu leungit. Eta kabeh lain ulah manusia, tapi ulah eta makhluk. Geus cukup eta sakabeh. Ayeuna urang kudu ngeureunkeun pagawean eta makhluk nu geus loba nyieun karugian jeung karuksakan. Ku tekad jeung niat nu hade, mudah-mudahan urang bisa ngagempur eta sarang ririwa nu salila ieu jadi kasieun pikeun urang sarerea. Geus waktuna urang nyieun tindakan nembongkeun marwah salaku manusia nu saluhureun ti ririwa jeung siluman, curig jarian jeung sajabana. Ayeuna mah hayu urang meruka imah Kang Ustad, urang sawalah heula di rorompokna. Kitu kekecapan Mang Bisri harita. Bral atuh harita sarerea arangkat muruka imahna Ustad Muhyiddin. Cahya panon poe mimiti nyorot tina pucuk gunung, nyusup kana sela-sela dahan tatangkalan jeung nembus halimun nu nyalimutan lemur Cineger. Sorak hayam jago reang kong korongok, patemalan jeung sora manuk leutik nadahan kai ngajadikeun suasana lembur karasa hirup deui. Lalampahan ti imah Mang Bisri ka imah Ustad Muhyiddin teu jauh. Da puguh masih salemur. Warga harita teh ngagaridig bari singgarunem ngobrol. Di antarana Mang Bisri, Aki Oib, Mang Empud, Mang Umir, Mang Hanan, Mang Kudil, Mang Saad, jeung nu sejena maruru lumampah ka imah Ustad Muhyiddin kalayan hate satujuan pinuh ku tekad jeung kadugalan. Lain, ari jang RT can balik keneh wae. Cek Aki Oib. Oh can ki, mun balik mah pasti panghareupna wae manehna mah. Komo kana urusan keamanan lemur mah. Temal Mang Umir. Bener ki, mata kitu ge aya halangan keneh meureun. Mata kacan balik ge. Cek Mang Kudil. Ari Pak Uje sarua deh, tara katenya geus sababaraha poe. Mang Bisri asa kaingatan ngadenge Aki Oib nanyakeun Pak Uje teh. Basa kula macul di sawana harita nyaritakeun Pak Uje teh rek ka lemur Citalang nenyok kebon. Rek aya nu ngajual cenah. Tah, teh harita we pangih teh. Nepi ka ayeuna can pangih deui. Dewe ge lewat keburuana tadi asa jarempling nih. Nya kamarana atuh. Oh, paling ka budakna ka pasir kumbuh Pak Uje mah. Da sok rajin ngalongokan incuna teh. Meureun. Ari eta Bahdar mah aya ngabejaan teu. Yen lamun urang geureukeun aku musibah. Dibejaan eta ge ki kapagaweana ditalatahkeun. Nya kitu teh we kos nu teu apal wae Bahdar ba. Manya gedaekeun ge kieuan. Komo ya rek nyorog siluman. Paling ge disungsarikeun beureun ki. Keun wae lah. Antep we nu kitu mah. Cek Mang Bisri. Sabot kitu teu karasa geus aranjog kaburuan imah Ustad Muhyiddin. Sanggeus nepi ka imah Ustad Muhyiddin, kabeh langsung ngariung di buruan imah Ustad. Sararea narangtung di tengah buruan. Papakeana make kampret jeung iket hideung.
bari nyarekel pakarangna sewang-sewangan. Sedangkan Ustad Muhyiddin harita teh keur diuk sila dina tepas bari kitu we biasa macaan kitab. Sabot nanya warga lemur aranjog keburuan imahna, Ustad Muhyiddin harita nutup kitabna. Tuluy got nginum cai enteh nu dina muk gigireuna. Sanggeus nginum tuluy cengkat tina diukna, muru ka warga nu keur narangtung di buruan. Sanggeus dihareupeun warga, Ustad Muhyiddin tuluy kadenge cumarita. Aturan dulur-dulur sadayana parantos darongkap. Dinten ieu urang teu saukur ngumpul kangge silaturahim. Tapi kangge mieling yen lemur ieu geus mimiti dihina ku makhluk anu lain di bangsa manusia. Nya eta di bangsa dedemit, jurig jarian, siluman atau waririwa. Eta geus kalewat wates. Nepi ka ngaruksak kana ingon-ingon urang dina poe nu katukang. Ayeuna waktosna urang kedah aya pergerakan. Tapi cing emut nu ku urang dilawan sanesa sama, tapi makhluk alam sejen. Kitu sasaurana Kang Ustad Muhyiddin. Sabot kitu Mang Kudil kadenge nyelengkeung. Kang Ustad, lamun siluman eta sieun ku jalma goreng patut, sigana mah abdi anu pangaman-amananya. Lares teu Kang Ustad, tinggal gerararay abdi. Ustad Muhyiddin kurus seriletik ngadenge kekecapan Mang Kudil. Bisa wae Mang Kudil mah. Nu sejen sarua milu seuri. Wah, Kudil. Wah, ilaing mah euy. Paling resepun meureun. Dil, kon goreng patut mah. Ceuk Mang Hanan ngageuh-geuy. Mang Kaning resepun kon goreng mah cenah. Jang tumbal cenah Mang Kudil. Ceuk Mang Empud nambahan caritaan. Atuh Mang Kudil ge kur nyerengeh di guyonan kitu teh. Nulian sarua kur sing serengeh. Para wargi sadayana kusabab urang teh rek nyorag sarang makhluk demit curig jarian. Ayeuna malangkung sae urang mending ngasaheula diri masing-masing ku cara gerakan-gerakan silat. Mangga eta-eta olahraga heula we ayeuna mah. Warga lemur ngadenge Ustad Muhyiddin nyarita kitu teu kaleked. Harita ge ngamimitian lalatihan heula. Ayo oi yo. Sok oi. Buruan imah Ustad Muhyiddin robah siga padepokan we. Warga nyarulang pakarangna. Aya nu moal bedog, tumbak, tongkat kai jeung pakarang sejen. Ya. Ya. Hop. Ya. Sora sing gorawok nembongkeun subanget silih tembal jeung baturna harita teh. Aya nu latihan ngadu bedog bari silih ngaluarkeun gerakan-gerakan nu dipiboga. Nyaeta Mang Hanan ngalawan Mang Bisri. Aya oge nu ngahabekeun tonjokana muru kana puhu ceulina. Tuluy ditakis ku baturna. Nyaeta Mang Umir lawan Mang Kudil. Aya oge nu silih tonjok peureup bari tuluy loncat paadu pakarang di luhur. Nyaeta Mang Empud lawan Mang Mukri. Aya oge nu paadu tumbak. Nyaeta Mang Umon jeung Mang Saad. Kitu harita teh lalatihanna teh manereang rame di buruan imah Ustad Muhyiddin.
Ustad Muhyiddin nalingakeun di baturan ku Aki Oib. Jeung henteu ngan ukur nalingakeun Ustad Muhyiddin ge. Sakapeung ngajar gerakan silat. Jeung tiap gerakan warga nu salah harita diomekeun bari dibarengan ku doa dina hate nu dipapatkeun kana leungeun warga. Harita teh wanci haneut moyan. Nu lalatihan katenyona sumanget naker. Sabot kitu di jero imah aya nu kaluar. Nyaeta garwana Ustad Muhyiddin. Bari ngajingjing teko katut cangkirna. Dibarengan ku anakna nu teu aya lian nyaeta Neng Halimah. Neng Halimah harita katenyo nangeun nampan kai. Eusina seupan caunangka meuni numpuk ngebul keneh. Matak pikabitaeun nu nenyo. Mangga Kang, ieu leuteun sareng tuangeuna. Mohon Bu, mangga simpen we na bangku. Atuh sanggeus ceiroh katut Neng Halimah nuna teko jeung daangeun dina bangku kai nu diburuan duanana teu langsung cicing malah balik deui arasup ka jero imah. Prawargi sadayana, tos heula latihanna. Yeuh mending aleuh heula. Warga nu harita keur segut da latihan ngadenge Ustad Muhyiddin nyarita atuh gancang areureun. Tuluy maruru kana bangku kai bari sing harehoh napasna jeung laleet ku kesang. Masing-masing harita ngarinum bari sing carumuil kadaangan seupan cau bari dariuk. Sedangkeun Ustad Muhyiddin harita katenyo nyabakan pakarang nu dipiboga warga. Harita Ustad Muhyiddin nyabakan hiji-hiji eta pakarang diilikan bari diusapan bari dijampean ku doa. Sanggeus kitu Ustad Muhyiddin ngumpulkeun pakarang warga tuluy dituna dina tepas imah. Wargi sadayana kusabab urang sadaya angkat na murwengi langkung sae ayeuna mah bubar heula. Bilih bade aya nu kaperyogian ka Serang sareng ka kebonna. Atanapi bade lalason heula di bumina masing-masing. Mangga. Engkin urang angkatna ka walungana saatos isya. Mangga bilih bade marulang heula mah. Pribados sanes ngusir, hapunten ya. Teu aya maksad kitu pribados mah. Bilih ieu mah bilih aya kaperyogian nu sanes, pribados nyarios kieu teh sabab urusan nu di bumi langkung utama tinimbang urusan ieu. Bilih bade dirorompok simkuring mangga teu sawios-wios. Upami nu teu aya kaperyogian mah. Kitu kekecapana Ustad Muhyiddin mereka bijakan keur warga nu aya urusan sejen. Sanggeus aya keputusan kitu ti Ustad Muhyiddin, warga harita antukna marulang heula. Nu tadina geus teu aya niatan ka kebon jeung ka sawah ge, dina poe eta ari geus ngadenge caritana ti Ustad Muhyiddin kitu mah kapaksa atuh jadi inget deui kana pigaweuna masing-masing. Harita mimiti sawareh aya nu pamit ti heula tuluy dituturkeun ku Mang Empud, Mang Umir jeung Mang Kudil. Aya oge nu masih cari nukul nyaeta nu teu aya lian Aki Oib, Mang Bisri jeung Mang Hanan. Da puguh maranehna mah nyarase teu aya pigaweun. Kocapkeun Mang Empud nu harita teh geus pamit. Harita teh jeung Mang Umir katut Mang Kudil. Di tengah jalan satapak nu gigirna pinuh ku kebon cau campur kebon salak nu hieum. Harita teh
Pasaranok jeung si Sarjun katut pagawe bapakna.